Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta simkuring Sofiah di kelas 12 IPS 3 baris mintonkeun monolog ngeunteung karya Teddy Muhtadin. Wilujeng nyakseni. Geus puceungis deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta anu teu bisa dibobodo teh ya geuning. Jerawat meni beureum kieu pencet kitu. Tapi da peurih. Ulah wae. Tapi da asa ngaragokan deui. Tapi ke asa jadi panyeri. Keun we urang ingkeun we nepi ka asakna jige cinta kuring anu ayeuna keur ngacambah dina kumuludna udeg cahaya anu sumorot ti nu soca anjeun. Akang jadi panyeri geuning, jadi panyeri kanu beungeut kuring. Anu ceuk batur mah ngalah ka indung. Saur bapa mah irung jeung halis kuring teh nyeples pisan kana pangambung sareng keningna mamah. Ari gado ngalah ka enin nini kuring. Naon deui nya anu jiga si mamah teh? Tah, lamun palebah awak mah ngalah ka bapa. Malah lebah lempangna mah cekih pisan pada ngagareblay kieu ge. Tah, cek Mang Ome mah kuring teh fotokopiana bapa. Ari bapa nya disadeui atuh lamun lain di bapa deui namanya. Tah, cenah sih eta oge. Da kuring mah teu kungsi tepang. Ayeuna mah kabujengantunkeun. Mugi we ditampi iman Islamna ku Gusti Allah Nu Maha Suci. Eta saha anu kaluar dinu diri kuring teh meuni beuki ngalobaan kieu. Ayeuna mah kuring ngarti dina diri kuring teh aya mamah, aya bapa, aya aki, enin, uyut, bao, nepi ka karuhun. Nya aya walungan cinta nu ngembat panjang deui. Panjang pisan ngaliwatan abad-abad kahirupan eta walungan teh. Macor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa, terus ka karuhun, ka nini aki, ka indung bapa, terus ngamuara dina diri kuring. Nya aya cinta aranjeun dina diri kuring teh. Nya muhun. Insyaallah kanya kadeudeung aranjeun baris dipiara ku kuring. Walungan cinta aranjeun anu ngamuara dina diri kuring moal dikotoran, moal digegeuleuh oge. Mugi Gusti Ngaping ngajaring ka diri abdi. Ayeuna hate kuring keur meujeuhna bunga. Cinta mekar dina dada jeung jerawat anu melentung dina pipi ieu. Bae geura ngarandakah terus kembangan, buahan, eta walungan cinta nu ngamuara di diri kuring. Keun sina ngamalir terus nepi ka anak, incu, buyut, bao, terus nepi ka turunan nu pangjauhna. Pancen kuring bajoang sakuat tanaga sangkan eta kasucian wahangan cinta teh ngamalir nepi ka samudra rahmat Pangeran. Insyaallah. Ieu jerawat beuki asak, ieu hate beuki nyanyautan. Akang, ari ayeuna aya di mana?